Cager di lembur barudak. Alhamdulillah. Gelejong sumpingnya ka para follower anyar ya. Alhamdulillah naik follower. Bejaan lain da asanya orang anu ngareaction make bahasa Sunda mah masih kene saeutiknya. Tah bisi aya nu can apaleun aya YouTuber. Aya channel anu ngareaction make bahasa Sunda sok bejaan nu lainnya tempo di like, di subscribe, di komen, klik loncengna ngarah apa tiap poin naon aya video anyar pasti dibejaan. Oke, nu puguh mah saminggu 3 kali orang pasti upload ya dikonsistenkeun urang stay kuat ye hayang buru-buru ngamonet. Oke badah urang play video mimitinya aya naon ya cik gaskeun ces Ini mobil sedot PT siapa? ngeri si ibu ngeri kieu tah kieu nya mama kekuatan mah nya hese bener mama mah kekuatan mah nya ge AI nya ngan serem euy kabayang lamun eta isina pinuh anjing si tank teh euy nya uprat apret kemana-mana anjing lain si mah hungkul ya nu rugi anjing da pasti main aja kabagean eta uprat apretna matong gitu-gitu teuing mun pang nya geus pinuh gitu geus pinuh anjing eta jerona taeun teh atuh nya lumayan bauna ieu banjir keur usum pisan banjir di mana-mana ya Ini balak siapa? Kelah naon yuk. Tuh nya nu bieu meureun anjing lebay anjing si ieu nya. Cuk urang mah seblok-seblok ku suku kitu tah mun teu tijek. Si ieu tah emang skill tertinggi mah nya, ieu skill tertinggi cek urang. Lamun maneh geus ninjek remeh, ninjek ti kotok kieu henteu engkle, biasa we leumpang seperti biasana eta geus skill tertinggi cek urang nya. Edan pisan pokona mah maneh ninjek remeh, ninjek tahi, ninjek naon nya nu gegeuleuhan kitu henteu engkle, anjing maneh eta geus skill HD we eta pokona mah dewa we anjing. Aing kitukeun we anjing singkahkeun make cai. Naon nya tengah imah teh banjir. Ieu banjir keneh teh ngebahas banjir keneh. Wah, ngeri euy. Pas TV deui nya. Oh tihangna di dinya di luar tihangna mah. Ai cek urang imah hampura nya, ieu cek urang mah emang si kabel eta geus aya saacan imah aya. Nya. Heuh piraku teuing mun geus aya imah terus ditempelan. Buah-buah imah hampura ieu boga imah ieu. Eta teh sebenarnya kebon anjing asalna meureun nya. Kumaha digeser da kitu tah biasana mah digeser jadi imah we ngan salah teh penempatan posisi TV. Nah bet didinya anjing urang mah. Nya ngalangan. Tapi kadang bisa wae ieu teh dijieun antena. Nya kabel teh dikanu beusikeun eta. Anjing teu ngarti aing euy. Perkeunah ya naon ye. 8 hiji sampai 25. Lampunya padam tapi dampaknya tetap terasa. Ya bener euy. Ieu maksudnya naon menemani masa remaja urang nepi ka dewasa lah nya MTV teh euy. Sedih anjing ieu euy. Marane anu ngalaman teh MTV ya, da MTV. Balik sekolah pana bae pageula-heula we naon hayang nonton da. Keur mimiti mah si ieu teh sore jeung isu-isu kungkul MTV teh beurang eueuh nya. Peuting we. Jadi ada jam-jamna balama. Nih sedihnya urang MTV eueuh hayeuna euy. Nah, tapi da emang ngadekeun musik aya mah radio TV nya. Pip My Ride tuh. Pip My Ride. Urang acara favorit ieu euy. Si Pip My Ride euy tiap peuting Pip My Ride mah aranehnya nu bisa kikieuan mobilna teh. Keren ya. Di zaman eta anjing ngeri pisan nih. Ayeuna Gopar Hilman enak nutan Pip My Ride tapi jauh keneh ka disarwakeun jeung Pip My Ride masih Gopar jauh keneh. Anjing ieu mah euy. Cengos ieu babaturan kieu mah dibalas ya sok geura tingali. Nya cek aing ge mantak aja bening kanu beuheung pisan eta mah euy. Mantakna mun heureuy nya ge jeung babaturan deukeut nya entong nepikeun ka fisik euy. Puas we urang mah. Pi mah bisa bukbek euy mun jeung nu teu deukeut teuing mah bisa jadi gelut anjing eta. Naon rek ngajempingkeun nya budak teh. Cik aing hayang nyaho cik berhasil teu. Lain gitu ya sia kade labu euy heueuh tuh diajar jemping tapi teu kaangkat neng tong ulin-ulin nu picelakaeun euy karunya kolot anjing heueuh jabari ieu motor anyar cicilan kayak sabaraha bulan anjing teh mah walk out salah ieu urang geus katebak cai ge pasti eta soalna mah
aduh di kamar cai teh pantok kamar cai mau jauh ya mah karet nage meureun karet kela anu murah ieu mah anjing karet nage euy ya urang mah leuwih percaya karet gelang nu diuntun-untun ningan nya baheula mah jadi lucat tinggi permainan lucat tinggi anjing tah ieu kunaon mah make karet kitu cek urang mah leuwih aman moal pegat moal yakin karena aya sabaraha lapis nepi ka 3 lapis 4 lapis teh nu paling kandal teh biasana paling alus nya meuli disicuncun karetna mah aya Bahtiar mun aya leuwih murah di Bahtiar anjing meulina iya ini bapana lalajo nu sareksi aya budak dah cai aing ge alus geus piomongeun ieu mah peuting moal dibere ya sikat Bu bener HD budakna comel tapi nya euy watiran eta disangana mun di tukang geus spion nya ninggalin seksnya eta spion hirup gua teh watir ieu mah euy ya naon ieu euy pau para layang ieu nya ieu anginna leutik ieu teh euy anginna teh leutik anginna teh kitu jadi tuh amun teh kitu bisa nyangsang eta tengku kumpulna butut lawan itu yang karena teh euy nang layangan teh pode aing euy kukumbul nya bener kukumbulnya kumbul ya budak ceurik kunaon ieu usah Allah innalillahi ceurik soraan kieu mah nyeri teh euy berat pisan anjing budak euy ceurik pas kanu sangu deh isa kolotna saya euy bingung mau mideun bentang segara atau naon ieu teh oh iya puas anjing tapi eta mah nilep weh nyangsang euy alah anjing eta tapi saya anjing watir kieu euy ieu nu nyari nama suku cek urang euy justru mending labuh sakalian anjir mending lepaskeun eta suku bisa cedera eta engkel euy mun teh engkel ACL lah ih naon nya kanu ACL anjing ya don euy India ieu mah anjing bemo wewe ningan ngeri nyeri ieu euy perindapan mah bener arane-arane aya baheula ge aseng anjing asengnya kemarin maseng sok kieu beca tapi saya eta mah di gang anjing maneh moal boga skill ciga kitu gang teh sabecaeun lah leuwih paling 11 cm tapi bisa anjing di gang we dimiringkeun kieu nya asing geus eta anjing juara anjing tekong lanjut teh meja ngeri ieu euy pas teguh lain ieu dia teh keur banjir oge moal nya HD anjing bisa tanya dia termasuk skill ya euy dia skill ya HD sebar langsung diuk anjing si pras inom yuk ya ge skill ya wah anjing ngeri euy aing sin lepasnya enggak belewar da nu di luhur enggak belewar mah tapi benar saimbang euy anjing salut urang euy teuing ieu teh euy bujalna dekokna gede mereka jadi pas ka hulu anjing aneh batur ieu naon ieu kalam kunaon anjing ngadu ieu pamajikanna saya eta anjing dek ngadu teh eta tidagor ku beusi nyawa dua nana jadinya tidagor disangkana aya nu neungeul padahal nu neungeulna teh beusi euy beunang dua nana anjing salut anjing ngabelentrangna ngeunaheun anjing ya naon bujur ieu mah euy alah innalillahi cieu tapi nu ngeri anjing alus kacamatana kuat euy ieu kunaon ieu oh ieu mah turun bro ieu mah ciga si Ajis ya nya ieu mah turun bro ieu mah turun kieu euy mantakna maraneh mun ka gym make ieu make instrukturnya tuh
udah make ieu make piti nya tong asal cek aing ge anjing itu kuduna kuat tuh tingali kuduna kuat ieu kumaha ieu aya dua kurang motor tarik tah kelak aduh ieu loba anu salahnya ieu mah don't try it at home tuh tingali mana mun ada kieu fitness kudu make instruktur amun lamun tong sosorangan lamun pemula mah palaur ieu tah nu paling parah mah ieu watir karunya si Neng geulis-geulis benyol naon anjing ieu Thailand ieu mah ngeunaheun ieu anjing aslina nyanyi sini lawan idol ieu mah ku si Soleh geus beak ieu mah beak yang ku si Soleh ieu mah tapi salut aing ku pedena aya video klipna kieu nya geus aneh-aneh Thailand ieu mah tapi siga Yura anjing geus bodak video ieu ditutup kuno nyanyi bieu nya pada mah bodak di like di subscribe di komennya pana nuhun lain nu subscribe urang follower anyar urang target ye isuk 400 lah lumayan naik tilu siki setik weng penting maraneh komen mun komen penyebaranna beuki loba gitu pangidi di next episode yang Ipin lain kembarana Upin oke ciao